para wargi Garvis TV sekedap di bari nyakseni acara Sunda Musik Ngajampari. Acara iya dirojong ku Mari Ngajampari. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Sunda Musik di mana wae. Nah, tangtosna Uja Prabu dina Sunda Musik Ngajampari tina ayeuna alhamdulillah bade ninggal kagiatan Papak Setra anu dilumangsungkeun dina dinten kamari di Grand Preanger Kota Bandung. Tapi saat acan ninggal kagiatanna Uja Prabu parantos tersambung sareng salah sawios ketua umum Papak Setra nyaeta Aa Maung. Ya, sarosna kagiatan Papak Setra dibentuk sarasna untuk apa dan tujuannya seperti apa? Jadi Papak Setra ini dibentuk adalah sebagai wadah untuk paguron-paguron, khususnya paguron penca seni tradisional penca yang ada di Jawa Barat, DKI dan ataupun seluruh Indonesia. Jadi ini mudah-mudahan bisa berkembang dan lebih tumbuh maju lagi berbarengan dengan organisasi-organisasi yang lain, tapi mungkin yang belum tergarap dengan organisasi lain kita akan lakukan itu. Oke, siap Pak. Lajeng seperti kumaha bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih ke reng-rengan Papak Setra untuk Parta Sumping. Oh iya, saya tidak lupa apresiasi yang sangat besar sekali kepada kabupaten kota yang telah datang, yang telah hadir, juga kepada para pembina dan penasehat, di mana banyak tokoh-tokoh dari Jawa Barat yang ada di dalamnya. Lajeng pertarusan terakhir aya sabaraha kabupaten kota anu ayeuna sumping dina kegiatan Papak Setra ieu. Paguron yang sekarang terbentuk sekarang itu kurang lebih 20 kabupaten dan kota, termasuk DKI dan Banten. Siap turun pisan informasina wari-wari sadana urang tinggal sapertos kumaha kegiatan anu partos dilumangsungkeun di salah sawios hotel nu aya di Kota Bandung nya. Ieu kegiatanana mangga.
Wargi-wargi sadayana tadi mengrupikeun kegiatan ti Papak Setra anu partos dilumangsungkeun sasawios pelantikan pengukuhan tetapi aya penyematan PIN penyerahan SK gitu nya urang sakeunlah sabertemang kanggo wargi-wargi sana segmen kaiji masih di Sunda Musik Ngajamparing jalan-jalan mapai bari ngahariring. Wow, mangga.